Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan tebang di pemirsa sama seburing di sanana politikus cilik. Anu dina dangat ayeuna kuring baris mendar babat datar Sunda dina bahasa Sunda dina judul Dipati Ukur. Pemirsa kanggo nu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na supados nyokong channel ieu langkung tumbuh sae ka payuna. Supados teu nyangklong kana waktos mangga urang ngawitan babat datar Sunda dina judul Pangeran Dipati Ukur. Wilujeng ngadangukeun. Dipati Ukur nyaeta tokoh dina sejarah Sunda anu geus narik sakitu lobana panulis pikeun nyaritakeun riwayatna. Sanajan unggal panulis miboga motif anu beda-beda. Geus lila dina abad ke-17 sabaraha puluh tahun sanggeus manehna mulih ka kalenggengan jalma nulis riwayat Dipati Ukur. Dipati Ukur ngaran sabenerna nu teu diwanoh sarta aya beda versi ngeunaan hal ieu. Nyaeta Bupati Tanah Ukur. Dina mimiti abad ke-17 Tanah Sunda aya dina jajahan Mataram minangka alatan politik pikeun ngaluasan wilayah anu dijalankeun ku Sultan Agung. Tujuan Sultan Agung nyaeta rek kahijikeun Pulo Jawa anu hartina rek ngawasa sakumna Pulo Jawa. Sawareh cita-cita geus dilaksanakeun, tinggal Banten anu can ditalukeun sabab kahalang ku ayana kompeni di Batavia. Dipati Ukur salaku wedana para bupati di daerah Priangan diparentah pikeun mantuan nyerang pasukan Mataram ka Jakarta. Ku kituna Dipati Ukur ngerahkeun pasukan sarta dipimpin ku sorangan. Numutkeun perjanjian jeung komandan pertempuran Tumenggung Bahu Reksa. Ku kituna pasukan Dipati Ukur nungguan di Karawang. Alatan Dipati Ukur nyerang ti heula sarta teu nungguan pasukan Tumenggung Bahu Reksa. Pasukana anu jumlahna 10.000 prajurit gagal. Saterusna Tumenggung Baru Reksa ngalaporkeun kajadian ieu ka Sultan Agung. Dipati Ukur sorangan nyadar yen manehna bakal menang hukuman ti Sultan Agung. Alatan eta manehna ngajak para umbo Sunda pikeun ngaberontak ka Mataram. Tapi ajakanana eta henteu meunang pangbagia ti para umbul komo ngabehi Wirawangsa atawa Umbul Sukakerta, ngabehi Sumahita Umbul Sendang Kasih, ngabehi Astana Manggala Umbul Cihaur Beuti sarta Uyang atanapi Ewing sarana Umbul Indihiyang. Ngalaporkeun niat barontak Dipati Ukur ka Sultan Mataram. Tuluy kaopat umbul menang anugerah di Sultan Mataram, sanggeus Dipati Ukur ditewak. Tilu diantaranya dijadikan Bupati Sukapura, Parakan Muncang, sarta Bandung. Sultan Agung marentah ka Tumenggung Bahu Reksa pikeun newak Dipati Ukur kaopat umbul dijadikan patunjuk jalan. Dipati Ukur ngabangun benteng di Gunung Pongporang anu boga tempat strategis. Kukituna serangan kahiji bisa digagalkeun. Tuluy sataun kahareup benteng Gunung Pongporang ditembus. Dipati Ukur sarta para wadia balad mundur ke Gunung Lumbung. Tuluy mundur deui ka Bumbang. Tidinya manehna ngirimkeun utusan ka Sultan Agung pikeun menta pitulung alatan Sultan Banten keur sibuk ngalawan kompeni di Jakarta. Pamenta eta henteu ditedunan. Sanggeus 2,5 tahun perang Tumenggung Bahu Reksa Junun newak Dipati Ukur anu ceuk salah saiji versi nu nyerahkeun diri lain Dipati Ukur. Tapi hambana nu satia nu beungeutna jiga Dipati Ukur. Tuluy sakabeh para pangikut Dipati Ukur dibawa ke Mataram. 1000 wadia balad dalaki dihukum pati, dibeuleum, digodog sarta ditembak. Sedangkan para wadia balad awewena dijadikan selir para piai. Dipati Ukur hiji jelema
anu pinuh ku sarupaning mitos sarta legenda tanpa ayana kajelasan sajarahna. Tapi nurutkeun salah sahiji sumber lantaran eueuh kajelasan sajarah ngeunaan di Pati Ukur, kusabab di Pati Ukur mangrupa salah sahiji jalma anu pang diteanganna ku Mataram. Kualakan eta rahayat jadi sieun pikeun nyaritakeun carita di Pati Ukur sabenerna. Inohong sajarah anu jadi Bupati Ukur sarta Bupati Wedana Parahyangan sarta milu Narajang Dayeuh Batawi atawa Batavia Jakarta dina tahun 1928. Numutkeun asal tradisi ngaran mimitina Pangeran Cahyana nyaeta putra Sunan Cahya Luhur cicit Sunan Jambu Karang anu ngawasa di wewengkon Banyumas minangka bawahan Susunan Mataram. Manehna ditempatkeun di wewengkon Ukur anu cikeneh di kawasan Mataram. Di dieu manehna nikah jeung Nyai Gedeng Ukur, putri Bupati Ukur. Anu dipercaya masyarakat putri Bupati Ukur. Di dieu manehna nikah jeung Nyai Gedeng Ukur, putri Bupati Ukur di Pati Agung atawa cicit Raja Pakuan Pajajaran. Jadi Bupati Ukur ngagantikeun mitohana anu wafat sarta ku susuhunan Mataram diangkat jadi Bupati Wedana Parahyangan tahun 1925. Ngagantikeun Bupati Sumedang Rangga Gempol. Nalika soldadu Mataram Narajang Batavia pikeun ngusir kompeni dibarengan ku pasukana saloba 4.000 nepi ka 4.500 pikeun nguatkeun pertahanan di daerahna sarta nyayogikeun sawareh rahayatna pikeun ngungsi ka wewengkon Palebah Kulon, Batawi sarta Banten. Susunan Mataram 2 kali ngirim pasukan gede-gedean pikeun numpes pemberontakan di Pati Ukur. Di Pati Ukur Junun nahan serangan kahiji soldadu Mataram. Tapi dina serangan kedua teu kawasa deui ditahan. Kukituna puseur pertahanan di Gunung Lumbung hancur sarta sajumlah rahayat tewas jeung ditewak tuluy dibawa ke Mataram minangka tawanan perang. Pamustunganana mayit di Pati Ukur sorangan diungkapkeun dina asal anu beda. Anu kahiji yang inyana milu ditewak saterusna dihukum pati di Mataram sarta cek musajena yang inyana bisa ngaloloskeun diri saterusna nyamar minangka rahayat awam. Nepi ka ayeuna aya sawatara tempat di Bandung anu dipercaya masyarakat minangka kuburan di Pati Ukur. Sapertos di Ujung Berung, Ciparai, Banjaran, di Gireun atarapi di sabeuleheun Patilasan anu nyambung jeung di Pati Ukur, Kawas Cibodas, Lembang, Cililin jeung Gunung Lumbung. Pamirsa, musa kitu anu tiasa dipedar ku simkuring ngeunaan Pangeran di Pati Ukur. Kirang langkungna simkuring nyuhun dihapunten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.